Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayah kieu dina dinten ieu dina dangat ayeuna urang sadaya urang diajar ngeunaan babajeng dongeng babandingan babajeng dongeng. Begituna teteh sumangga disiapkeun alat tulisna urang samikeun persepsi yen saparantosna rengse hidup ngabadingkeun babajeng dongeng hidup bakal bisa pikeun mungkin ngakomunikasikeun ke langkungan podcastnya. Sate acan urang maham karena eusi carita urang pedar heula di dieu aya nu kedah didugikeun patali sareng naon nu bakal dianggo ku hidup dina nganalisis carita babajeng dongeng sate acan dibandingkeun nya. Anu kahiji urang bahas heula ngeunaan struktur carita babad atanapi struktur dongeng. Strukturnya sami nya. Nu kahiji dina struktur carita babad nyaeta aya 5 di mana aya jejer, galur, latar, lajeng aya deui palaku jeung karakter salajengna aya puseur sawangan ya. Teteh naon anu dimaksud jejer teh sarua jeung makna nu nyampak dina hiji carita. Biasana jejer teh teu nembrak atawa sok disumputkeun kulantaran kitu pikeun maluruh jejer kudu beres maca caritana. Nah, anu kadua aya galur. Nah, galur teh nyaeta runtuyan kejadian-kejadian anu silih sinambung ya, sabab akibat nepikeun ka ngawangun runtuyan carita anu gembleng. Jadi aya 3 alur nya atanapi galur nyaeta aya alur maju, alur mundur, aya alur campuran. Di mana alur maju teh lamun nyaritakeun misalkan hiji kerajaan ti mimiti si rajana gumelar ka alam dunya dugikeun ka mautna ta eta galur maju. Galur mundur atau flashback nyaritakeun mangsa-mangsa nu geus kaliwat. Mun galur campuran mah campuran antawis nyaritakeun misalkan raja kayak tadi anu nuju di tos dibabarkeun ka alam dunia teh gumbara sanes kanten dugikeun ka mundur deui nya flashback nyoreang mangsa ka tukang teras maju deui. Tah upami aya nu sapertos kitu eta disebut galur campuran ya. Salajengna aya latar tempat waktu jeung suasana. Lajeng aya palaku nyaeta tokoh-tokoh anu miboga karakter ya atau wawatak sifat anu beda-beda itu dina si carita nah gitu. Lajeng aya puseur sawangan nyaeta cara nyawang anu digunakeun ku pangarang dina midangkeun carita. Aya puseur sawangan atau sudut pandang jalma kahiji, aya deui jalma kadua atau jalma katilu. Mun jalma kahiji mah biasana nyaritakeun teh kuring ya. Nu kadua manehna tah. Jadi si tokoh utama teh nyaritakeun manehna we tuluy tah eta sudut pandang atau jalma puseur sawangan jalma kadua. Lamun puseur sawangan atau napi sudut pandang jalma katilu nyaritakeun batur gitu, nyaritakeun si anu jeung si anu. Ya, jadi mun dina teks mah pasti muncul teh ngaran moal aya tokoh kuring atawa manehna. Pasti muncul ngaran dina puseur sawangan jalma katilu. Ayeuna urang diajar nganalisis ya kumaha dongeng Aki Sayang Hawu anu parantos dibaca tadi ya. Temana kumargi dina cerita babad Aki Sayang Hawu nyaritakeun jalmi sakti ya, bisa jadi nyaritakeun ka pahlawanan. Nah, jadi temana bisa ngeunaan ka pahlawanan atawa perang ya. Lajeng dina dongeng kumaha upama dina dongeng tadi nyaritakeun sasakala telaga warna artina nyaritakeun
eh, manusia ya anu goreng lampah misalkan ya manusia teh intinya ada nyaritakeun putri teh putri orang ceritakeun ieu putri ya anu goreng lampah. Nu kadua dina babad Pogosena Kisah Yang Hawu galurna nyaeta galur maju ya itu di galurna galur maju ya. Jadi anu tiasa dicinekeun yen dina galur teh ieu ti mimiti Aki Sayang Hawu mangkat teu aya nu flashback itu di dina dongeng tah. Ieu salah sahiji ciri dongeng jeung babad nyaeta galurna galur maju ya. Jadi henteu jiga carpon kaayenakeun anu galurna bisa mundur atau campuran. Pasti dina babajeng dongeng mah galurna maju gitu deh nya. Dina latar ieu di karajaan. Terus aya deui di daya luhur jeung kabuyutan ya. Tah kumaha dina dongeng pasti di dongeng telaga warna pasti ieu di karaton ya. Salajengna dina palaku ieu seueurnya aya Prabu Gesan Ulun lajeng aya Aki Sayang Hawu atawa Eyang Jaya Perkosa lajeng aya Ki Terong Peot Ki Gedeng tapak gitunya pamit lepat mah. Aya deui hiji deui Ki Nangganan. Nah ieu nu di dipaehan ya ku Ki Sayang Hawu lantaran bebeja ka raja nya yen manehna cenah tiwas di pangperangan. Nah dina dongeng ieu teh mungkin aya raja ya, Raja Prabu Swarnalaya ya, Prabu Swarnalaya. Oh itu sanes kayak gini apa Ki Gondang apa ya, Ki Gondang apa ya jeung Kinangganan. Prabu Swarnalaya aya deui istrina teh nyaeta Prameswari teh nyaeta Nyimas Purbamana. Nyimas Purbamana lajeng putri kamemetna teh nyaeta Nyi Putri Gilang Rinukmi. Cekapkeun tilu we nya. Salajengna di dieu Puseur Sawangan point of view. Dina babad mah nyaeta kumari tadi disebutkeun Puseur Sawangan jalma kahiji nyaritakeun kuring, jalma kadua nyaritakeun manehna, tah jalma katilu nyaritakeun batur manehna teu kalibet. Tah di dieu kulantaran nyaritakeun batur teu aya kecap kuring anu dominan. Jadi Puseur Sawangan teh nyaeta dina babad nyaeta jalma katilu. Di dongeng sami nya. Nah, jadi ciri-ciri dongeng teh jeung babad salasahikina nyaeta ciri-ciri dongeng nu kahiji nyaeta galurna rata maju ya. Nu kadua Puseur Sawanganna biasana jalma katilu ya. Nah ieu
ciri-ciri prosa tradisional biasanya galurna rata-rata maju kusir sawangana biasanya jalma ka tilu gitu. Tapi naon atuh bedana dongeng jeung babat? Bedana dongeng jeung babat nyaeta babat mah dumasar sumber sajarah sedengkeun ari dongeng mah biasana carita rekaan wungkul. Nah gitu palawargi rupina mung sakitu anu tiasa dipedar dina danget ayeuna mugia tiasa ku urang pahamnya. Mangga ditataharkeun kanggo podcast di minggon-minggon salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.